Nah, apana? Naon? Tuh, tingali cekesi jeung Kang Markum. Hari itu kumaha? Nya Kang Markum mah yang bade angkat damel teh kan celepot heula ka cekesisna teh. Nah, hari Bapak Matara. Ya, Bunda. Bapak ge hayang gitu sabenerna mah. Tapi kan lamun cekesih Bapak dicium atau meureun Kang Markum nyerekan ka Bapak. Terus mah Bunda minta duit jangan resi ke dapur. Aya 20.000 cimahinya 20.000 samingguan bayahna. nya geus wios 20.000 ge cekap samingguan langkung malahan. Aduh, aya kupin. Kalau Bunda, emang udah dianggonan wae Bunda tiasa cekap gitu. Pada dipeserkeun ka kalender lebih naik satahuneun. Bisa.